Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang-akang, acek-acek, sareng para wargi sadayana anu nyakseni ieu video simkuring ayeuna aya nuju di Astana Alit, Desa Paku Alam, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, anu sisieun Situ Jati Gede. Maksudna ye di damel video kanggo maluruh kangge lokasi engke acara sabajagat opat Pustaka Sunda. Mangga ditinggalan heula di sakurilingna pinuh ku eurit sareng makam-makam anu henteu kakeueum. Piuna lumayan sae oge di situ seueur anu ngararusseup. Legana ieu kirang langkung aya kana 2 hektaran mah. Sabagian terus aya dipelakan kanggo jujukutan, jukut kanggo para ingon-ingon pertos gagajahan ye. Di urang ningal heula ieu ka situna ye, sisi situna ye. Sapalih tos di jantenkeun serang sawah jeung huma. Nah, sakitu nu kapihatur. Ieu mah kangge sakedik conto tempat kanggo engke melak di acara sabajagat opat Pustaka Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.